heug sodakohkeun ka batur ka kebutuhan teangan kebutuhan nu bener-bener butuhan saha nu bener-bener butuhan jang ibadah nu teu boga imah sok jieunkeun imah katiladang untuk mas lewat kitu boga kendaraan mobil opat atuh ical tilu nya kangen naon atuh dikukut bae nu kitu teh ngagunuk-gunuk har ngumpul-ngumpul har tangke uang bae harta meunang ngagunuk-gunuk teh teu kacana ditinggalkeun di dunia dibagikeun dipake ku ahli waris tungtungnana sanes teu kenging mangga menjadwa bagian bawaun kalam kubur saeutik jeung ahli waris teh hari datang deui mun bapak datang ka urang nganyang urang geus nganyang ka imahnya bapak teh yang cenah bapak teh boleh kajinya ayeuna oh mangga cenah Pak di mana cenah di mana ayeuna Pak ya agenya ieu cenah kaya motor jeung nyimanye mangga ini nepi ka imah make senal Indian senal nu mahal teh geuningan heug Indian lagi imah nu langsung dipake kurang Indian gitu ke dipake kurang Indian dibeli eta hargana lagi 2 juta sapasang eta can ongkos kapal ka ditu ongkos kapal 8 juta eta sekali ini kan balik nya 20 juta malah senal teh ka eta beureun gitu ya tadi mulan tah bapak timah urang senalna tinggalin naon cenah senalna tinggalin ci kira-kirana kurang rek dikumaha ek diampihan ek dijajabkeun dibikeun ka bapak hah katinta senalna rek dibikeun dianterkeun atau diampihan kurang ek dijual kurang ek dipake aduh ieu senal saha nu bapak cenah oge senal teh eta teh tinggalin meureunang ceuk majikan aduh di tempat-tempat teh hade euy senalna euy bejaan cenah bapak atuh telepon sugan deket keneh nah lebar Indian coba di mahal imah anyar keneh moal kumaha cenah mun nanyakeun engke eueuh we kitu keneh teh digentian ku senal swallow bedeueuh lain makalah ditamahannya ditaikeun tingkatna kalah diturunkeun darajatna cenah jenderal ka kopral cenah jenderal teh mana swallow kopral dipake ku manehna ci kira-kirana eta budak hade atawa henteu kuduna kumaha senang dianterkeun dijajabkeun dibikeun ka bapak eta nu hade bapak maot ninggalkeun kebon 2 hektar ninggalkeun sawah 2 hektar ninggalkeun imah gedong ninggalkeun mobil 10 ninggalkeun duit na ATM 8 miliar ci kira-kirana ek dikamanakeun ka hadap tinggalanna ek dipake ek dibalikeun ka kolot pasti dipak cek tadi ge nu kitu teh burus tuh nyung teu baleng anjeun kuduna dikamanakeun dipikeun matak teu warisan awas simah abajeun bagian lalaki 2 bagian tinimbang awewe mislu hadil umsayain bagian lalaki menang 2 bagian tinimbang awewe sabagian lamun ahli warisna lalaki jeung awewe lalaki 2 bagian awewe sabagi gitu pertanyaanna kunaon lalaki menang 2 bagian awewe sabagian lantaran awewe mah identik jeung teu bisa ngolahkeun kana har duk saha cenah oge ieu mah identik nyonya kebiasaannya nyonya lamun lalaki identik jeung ngolahkeun kana har
teu bisa ngolahkeun kana harta ditinggalkeun harta kalah beak dijualan nu kitu teh nyonya naon cenah mata dua bagian jeung lalaki teh kitu ngarah bisa dipolahkeun ka dituna bisa geus beuki loba hartana tah dikirim-kirimkeun ka saha anu boga jaga si berkah teh apa nyodakohan bapak nyodakohan emak teh apa aya fakir miskin teu boga imah mah urang panggieun imahnya sedekah atas nami bapak bi urang panggieun warung sedekah atas nami bapak ya atas nami emak sim kuring sedekah sedekah atas nami bapak atas nami emak tak kitu kuduna nama euy ai urang mah boro-boro kitu lin beak teu barokah naon sababna teu dipake barokah ieu teh ngomongkeun zuhud tak itu zuhud lain dipake kamu puas diri di dunia tah eta nu disebut ashab yamin